Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hancak dongeng anu katunda kalayan ngebantun jajara carios Si Kuclek Rusia Budak Angon. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kebaraya anu satia manco kan dongeng emang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin, dilelancarekeun sagala rupinanya tong ilap dirojong ditaroelan tombol sukreb. Atuh mangga nganunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra Subada senjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna atuh ieu carita. Sok kabarayun sadayana. Basa geus tepi ka kuburan Aki Surati atuh laju mariksa kayaan si Kuclek. Laju si Kuclek teh dikeroan ku eta Aki Sura. Kuclek ieu Aki ieu. Nah maneh teh masih kene hirup. Geus maot atuh bah, si Kuclek mangkapan geus maot, tong digeroan atuh. Nah ari sia Masud. Jempe sia teh. Kapan kudabek teh keur dipariksa, keur ditakon. Nah ari abah kawas malkal panjaga kubur sagala wae atuh bet ditakon sagala geus we mah bongkar bah. Urang teang bising geus jadi layon si Kuclek teh geus mah eot atuh. Kapan teu nemalan tah teu nemalan. Beunggeus ya jempe keun kudawek urang geroan deui. Kituna teh bari molototan atuh si Masud teh raja sieun kiwari mah jempe. Kadenge eta Aki Sura manggala teh ngageroan di si Kuclek. Malahan mah kiwari mah ngageroan teh ngagunakeun tanaga jero. Kuclek ieu Aki ieu. Nah maneh teh masih kene hirup Kuclek. Ayo gancang geura tembalan Ari digeroan ngagunakeun tanaga jero mah. Teu lila kadenge di jero kubur teh aya anu nembalan nyaeta sora si Kuclek. Teteh lah gening si Kuclek teh masih kene hirup. Aki gening. Duh, uing teh mani reuas yeuh kaget. Pugu ge pieu teh satengah sadar satengah eling ki. Uing teh aya di hiji tempat anu asing. Ngan kadenge we suara Aki ngageroan jadi lilir. Sadar kana kaayaan. Syukur ari maneh masih kene hirup mah Kuclek. Aki teh mariksa kaayaan maneh. Da eta atuh ceuk si Masud mah maneh teh cenah nyaweuh nemalan basa digeroan teh. Disangka maneh teh geus maot. Oh, kitunya da teh ka kuping aya Kang Masud. Nya teu aya ki teu aya nu ngageroan. Aya oge sora monyet we. Muhun anu ngudag-ngudag ka Kuclek. Kuclek teh ngaranapan kajadian nu aheng. Diudag-udag ku monyet opat manipikasieun. Malahan mah buluna oge aneh opat warna. Aya monyet hideung, monyet beureum, monyet bodas, sareng monyet koneng. Paingan atuh ari kitu mah. Jadi sora monyet nu kadenge teh nyalain sora si Masud. Nya ulah kaget Kuclek. Maneh teh keur ngaranapan kajadian nu aheng teh eta teh bagian tina lalakon sedela di jero kubur. Ku Aki dititah tirakat teh kabahan bikeun menang pituduh. Nya eta gambaran teh mangrupakeun pituduh jang maneh. Eta monyet anu opat kudu bisa diperukeun. Tah kitu. Nya geus teu nanaon.
Jadi meureun sora si Masud mah kadengena teh kumaha sora monyet anu cecerewetan. Nyaki ka kupingku kuclek mah sanes sora Kang Masud, tapi sora monyet we anu cecerewetan malahan mah arek ngaroek. Nya atuh hari kitu mah geus. Aki ayeuna mah regreg lantaran tetela maneh teh masih keneh hirup geuningan. Hayu Masud, geuningan si kuclek teh masih keneh hirup. Dasar sia maliwar. Tu geuning masih keneh nembalan jeung deui nu kadenge aya sora si kuclek satukang ngentang asem teh geuningan eueuhna naon. Eueuh sora nu kadenge. Meureunan eta mah jurig anu newo-newo. Nya ngaganggu ka maneh. Teh heula bah. Kupingan uing teh tadi cek abah sora Masud teh kadengena jadi sora monyet. Alah tetela geuning si kuclek teh kiwari geus rieur atuh geus linglung kabawakeun ku abah. Jadi anu liwar mah lain uing atuh bah tapi si kuclek. Nya ieu teh gara-gara abah jadi liwar tah si kuclek teh pugu-pugu sora Masud. Kadengena jadi sora kunyuk, sora monyet. Jeung deui ayeuna teh kadenge sora si kuclek satukang tanggal asem. Nya eta jurig teh meureunan embungeun ari ngaganggu kasasama nama beda deui jeung ka Masud atuh kapan Masud mah jelema anu cager, anu regejeug, anu normal atuh. Aeh-aehna ari sia cacapek teh ka mana karep sia. Padawek teh. Ih, ngarekeun dewek jurig. Kurang ajar ka dia sia jurig. Hayang dipapag sia teh. Cik eta Ki Suramanggala atuh mani amak pisan ka si Masud. Si Masud harita teh mani soakeun. Kajreng atuh kajreng kitu perang bang we lumpat. Miheulaan ninggalkeun eta patempatan. Reka mana sia kurang ajar wabalek. Di dasar anak bangkar warah dipapag sia ku aing dipapag. Aih. Rieur abah mah rieur. Weyah sia weyah rieur, dasar rieur. Aya jelema rieur ada tulung atuh. Ti udag jelema linglung atuh tulung rek mapag atuh. Ngarekeun uing teh jiga ka anak tere, jiga ka anak embe, tulung atuh tulung. Si Masud teh atuh bali cetan we nyingkahan paneunggeun nu jadi bapana. Sedengkeun ari eta Aki Suramanggala mah acan beunang mah terus we udag-udag. Hiuk jelebet atuh eta popongkol teh keuna pisan kana tuur si Masud rampeo. Si Masud teh laju atuh labuh kosah-koseh we sedengkeun ari Aki Sura teh ngamang-ngamang paneunggeul. Dina kayan kitu si Masud ge henteu cicingeun atuh geus kitu mangarawu leutak eta leutak teh laju diawurekeun kana beungeut eta Aki Suramanggala. Balukarna pohara eta Aki Suramanggala teh nepikeun ka bapoloko teh ku leutak atuh beungeutna teh kapireupeunan. Akhirna mah eta Aki Suramanggala teh amak-amakan sorangan we. Sedengkeun ari si Masud manggesot bener teh neruskeun di kabur lumpat. Miheulaan balik ka imahna. Ai kurang ajar panon aing kapireupeunan sia kalah kangawuran leutak dasar anak bangkar wara ngalawan sia teh kakolot. Bongana atuh bongana abah teh bet mapeg kana tuuri mani linu atuh ku uing teh direkan suku embe atuh puas atuh puas hiji-hiji bah hiji ulah amek tak tage ulah amek kapan ieu teh anak atuh lain nu deungeun atuh. Ki Sura teh atuh kur bisa ngarahu we sajeroning hatena. Bari manehna teh nyobaan ngabersihan beungeut tina leutak anu lamokot. Geus kitu mah sabada panonna geus bisa beunta. Laju atuh manehna ngabareng-bang lumpat arek ngudag deui si Masud. Sedengkeun ari si Masud basanya bapana ngudag. Atuh teh jadi hanteu balik ka imah. Rek nyumput we ningkahan bapana anu keur ambek. Reka mana sia kurang ajar? Asok sia kabur ka itu. Montong-mantok deui deuleu. Atuh lamun abahna kitu wae mah galak ka uing. Uing teh derekeun embe atuh anu teh aku tega dasar abah mah rieur atuh rieur. Dikitukeun teh eta si Masud teh laju we atuh beuki ngajauhan. Sedengkeun ari Aki Sura laju asup ka jero imah. Geus kitu mah geek diuk ditepas.
bari mikiran kaayaan si kuclek. Teteh lagening cenah si kuclek teh geus manggi rupa-rupa kaahengan nyetelakeun eta kajadian teh mangrupakeun pituduh pikeun si kuclek. Anu ngaharti si kuclek teh bisa dina ngajalankeun tirakatna. Teteh lagening si kuclek teh geus manggih kajadian aheng nganu harti tirakatna teh ngabuahkeun hasil menang pituduh. Nya mudah-mudahan wae atuh cacap nepikeun ka 7 poe. Nya aing mah boga kayakinan si kuclek bakal mampu nyangking ilmu aing sapinuhna. Bagja kuclek, bagja malaur anak aing masih Mas'ud. Nya henteu daekeun, henteu rasapeun jeung embung nyangking ilmu aing. Kitu teh gerantas hate eta Ki Suramanggala. Manehna teh ngarasareug kelantaran muridna nyaeta si kuclek bakal mampu cacap dina ngajalankeun tirakatna. Pohon kitu teh bakal nyangking sapinuhna ilmu anu saleh ieu diyakinkeun nyaeta ilmu dasakala sanda teh ya. Cagtuna kaayaan di padumukan Aki Suramanggala. Ayeuna mah urang caturkeun di tempat sejen nyata di leuweung. Tempat dumuk matuhna Bah Bentar saparakanca. Tetempo Bah Bentar teh keur ngobrol we jeung anak buahna. Teteh lah euy urang teh disayembarakeun. Lamun kitu mah urang moal luasa pikeun ninggalkeun ieu leuweung. Inggis we anu manggihan. Lantaran geus bisa dipastikeun loba jago jeung jawara anu keur narengan urang. Ngan dewek mah boga keyakinan euy. Anu ngayakeun sayembara pikeun nyangkalak dewek teh nyaeta si Darpan. Pasti eta si Darpan anu jadi ulon-ulona teh euy. Nya kuring ge boga keyakinan pasti anu ngayakeun eta sayembara teh nyaeta si Juragan Darpan. Jika nama manehna teh keukeuh hayang ngarabut perhiasan anu kiwari geus kapimilih ku urang ngan bae rek iraha bah ngajual perhiasan teh ade nama kudu sakancangna dijual lantaran bisi kaburu aya nu udag-udag ka urang. Kumaha lamun ieu perhiasan nu sakieu gede pangajina teh aya anu ngarebut. Bener euy. Ieu perhiasan teh kudu sakancangna dibawa ka dayeuh lantaran bisi aya anu ngarebut ieu kana banda urang. Jeung deui kaayaan urang di dieu teh geus henteu aman. Bisa jadi aya jalma nu nganyahoankeun ka dieu. Nya kawas nu ti heula teh ya geuningan. Nu sarua eta jalma teh ditahana si Darpan euy. Nya lamun kitu mah leuwih hade urang teh kudu sagancangna ninggalkeun ieu leuweung bah. Bisi kaburu aya nu manggihan. Nya kangaranna disayembarakeun. Nu dising hareupan teh lain jalma saurang 2 urang. Nah lamun karabut kudu lian kapan lebar ieu perhiasan teh. Cita-cita urang teh moal ngawujud. Hayang urang moal laksana. Kapan hayang nyorang kesenangan. Ari kitu mah urang kadayeuh meureunan. Urang teh bakal suka-suka bakal gancang nyorang kesenangan. Ku kituna leuwih ade ayeuna keneh euy. Hayo urang tinggalkeun ieu leuweung meungpeung kaayaan peuting. Ngan bae kade euy. Urang kudu waspada jeung hati-hati. Urang oge ulah nemongkeun diri. Bisi aya nu manggihan. Kangaranan disayembarakeun euy. Bener anu dising hareupan teh teu saeutik. Pasti bakal loba jago jeung jawara. Leuwih bahaya tibatan anu berwajib. Bener bah. Ku kituna leuwih hade urang teh kudu nyamur. Ulah nyirikeun lamun urang teh jalma jahat. Urang teh kudu katingali jika urang lembur anu basajan. Itu bah. Bener. Urang kudu nyamur euy. Urang ganti papakaian, ulah papakaian kieu. Jeung deui urang teh ulah mawa pakarang euy. Lemor we. Ngara eueuh anu nganyawankeun.
Gitu cenah cek eta Bah Bentar teh. Peuting eta keneh arek sagancangna ninggalkeun eta leuweung. Leuwih adeke cenah ngejatohe. Lantaran bahaya kapan disayembarakeun sedengkeun ari tempat anu dituju teh daya lian ti kadayeuh. Ari di dayeuh mah cenah pasti aman, beda kayaana jeung di Pilemburan. Lantaran kapan sayembara teh di lembur, lain di dayeuh. Sabada opatanana geus disalin baju make baju basajan mah baju urang lembur lain babakaian jawara. Jeung deui hanteu marawa bakarang, nu opatan teh atuh geus naringgalkeun eta leuweung. Mapai-mapai jalan, sikepna henteu nyurigakeun. Ngan bae kulantaran kaayaan peuting henteu wani ngulampreng ka Pilemburan da inggis atuh. Inggis aya nu nyuriga. Sedengkeun di Pilemburan tetela bener. Loba jago jeung jawara anu keur nareangan eta Bah Bentar saparakanca. Ngan bae nepikeun ka harita oge acan aya nu mampu manggihan atawa nyangkalak Bah Bentar saparakanca. Caturkeun di salah sahiji imah nu aya di eta lembur. Di jerona teh aya saurang jawara ngora anu nalahna teh nyaeta si Bardan. Eta si Bardan teh miluan sayembara. Malahan mah keur ngobrol we tetelep we kana boga imah dan nanyakeun ngeunaan Bah Bentar saparakanca. Nah emak kungsi ngadenge garong anu ngaranna Bah Bentar. Kuring teh terus terang mak mata kelunta jauh-jauh ninggalkeun lembur oge hayang miluan sayembara. Eueuh janten ujang teh nuju ngiluan sayembaranya. Mohon anu diayakeun ku Juragan Darpan. Laras ujang eta jalma nu ngaran Bah Bentar teh. Mohon sareng balad-baladna teh garong kahot anu parantos ka sohor. Nah ma apa? Di mana kira-kira na cari cingna eta garong teh? Ih nyaduka atuh ujang. Mage teu terang ari di mana-mana nama kangaranan garong moal aya nu nganyahoankeun atuh. Tangtos maranehna teh bakal nyamunikeun diri. Tapi kumaha mak? Nah eta garong teh kungsi datang ka ieu lembur. Ih nya ari karanjah ka lembur mah muhun ngagarong ka dieu. Kantos eta oge tos aya sababarah urang da puguh eta garong teh parantos ka sohor sering datang ka Pilemburan. Ngan bae teu aya saurang oge nu nganyahoankeun duka ka mana eta lumpatna teh. Nya teu aya nu terang padumukanana. Namun nu jelas sering gitu kacarioskeun di daerah dieu. Lamun kitu mah bisa jadi mah eta garong teh teu jauh ti dieu. Da piraku lamun nu jauh mah bisa jadi di wewengkon ieu cicingna eta garong teh. Ku kituna ayeuna keneh kuring terek pamit teh mak. Arek neangan eta garong kabeneran kiwari teh wanci beuting. Sugan atuh kuring teh bakal kabeneran gede milik. Panggih jeung eta komplotan garong. Janten moal monok di dieu nya si ujang teh bade neras milarian eta garong. Nya mah nuhun pisan. Emak geus ngampihan kuring. Ayeuna kuring rek langsung indit mah. Doakeun wae mudah-mudahan kuring teh hasil meunang kakeun eta garong. Kuring hasil meunang hadiah sayembara. Lamun hasil tinang tu emak bakal kabere. Ih nya kumaha didoakeun mudah-mudahan ujang kengeng kana eta sayembara. An kahade ujang nya kangaranan newak garong kahot newak bangsat anu parantos kawentar sanes perkara enteng sanaos ujang mohon emak percanten ka ujang tiasa kana ilmu silat tapi kangaranan garong kitu mah tangtos we sanes jalmi sambarangan kahade ulah dugikeun ka ujang teh cilaka sok komo kapan ari nu kitu mah kejem sareng telenges ujang. Nya mah kuring ge bakal hati-hati sakirana kuring kateter mah atawa teu mampu bikeun ngungkulanana leuwih hade ngejat. Gitu cenah cek eta salah saurang jago anu miluan sayembara nu nalah Bardan teh. Sabada pamitan kana boga imah mah laju atuh maneh teh arek neneangan Bah Bentar saparakanca. Leumpang mapai-mapai jalan lembur arek ngalang-alangan oge ka lembur-lembur sejenna. Barang ngaliwat ka sisieun lembur pernah nate nyaeta di tempat anu jauh ka itu ka dieu. Maneh nate ngarasa kaget, curiga lantaran aya calma opat urang anu pating juringkang
Nah reka mana cenah eta jalma nu obatan teh. Moal kitu anu sarua nyaeta jalma nu keur miluan sayembara neneangan garong kahot bah bentar sabaraha anja. Laju rungku rasa kapanasaran, laju atuh dituturkeun. Malahan manggis deket laju atuh ditanya. Punten Mang, nah rek kamarana ieu teh? Anu keur jongjon leumpang teh ngadenge aya nu nanya teh atuh mani rareuwaseun. Laju ngareret bre katingali aya saurang jajakang ora. Bah bentar hari teh laju atuh anu nembalan. Ae, saha ujang teh? Buku ieu teh keur neangan ieu yo. Neangan Nah Abah teh sarua keur neangan garong. Nah keur miluan sayembara. nya jang nya bener. Abah ge teh keur neangan garong keur miluan sayembara. Hihihi kumaha jang. Nah ujang geus panggihan laratan eta garong teh. Oh nya sugan we atuh ujang mah geus ngadenge beja. Lamun kitu urang gawe bareng. Lantaran ari sesoranganan mah bisi ujang cilaka jeung si atuh ujang nya ngareupan garong kahot. Nya Bah, ngan bae kuring teh can manggih laratanana. Lamun si kapal mah rek dijorag. Sanajan kudu nyang hareupan eta garong, keur kuring mah moal jadi basualan. Da meureunnan ari kudu gawe bareng jeung Abah sabaraha kanca mah. Hadiahna tang tu kudu dibagi dua. Kuring mah hayang meunang hadiah teh ku sorangan. Ari si ujang hayang ku sorangan. Nya teu naon ari embung gawe bareng jeung Abah mah. Ngan bae kade jang bisi cilaka. Abah mah teu wani. Nya kapan geus kapejakeun. Eta garong kahot nu ngaran Bah Bentar teh lain garong samanea. Abah mah matak mawa batur ye. Ari kulobaan mah meureunnan moal sieun teuing. Jeung deui kapan eta garong teh pasti lain saurang aya anak buahna. Kumaha lamun nu disinghareupan teh leuwih ti saurang dua urang aya kana nya welasna. Kapan urang nu cilaka ku kituna leuwih hade gawe bareng ye. Hulang atuh eta si Bardan teh ngahulang bener oge cenah. Bisi eta garong teh jumlahna lain saeutik. Leuwih hade ge cenah nyusun kakuatan ngahijikeun diri jeung eta komplotan jalma nu keur neangan eta garong. Nya akhirna eta si Bardan teh atuh rek milu we cenah barengan. Eta si Bardan teh hanteu neundeun rasa curiga. Lamun anu aya di hareupeun teh nyaeta garong anu keur diteteanganana. Jeung deui acan nyaho kana rarancang eta Bah Bentar. Nah pangna ngajakan si Bardan sagarupa. Pasti boga maksud jeung tujuan. Heuleuh mitra waktosna geuning parantos teh nya kapannya. Sagala urang tuna jajar carita. Si Kuclek Rusiah budak angon dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya paratosanana puntenna. Dina sadaya kakirangan Mang Undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.